Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-soleha, patepang deui sareng Bu Iva. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna asup ka pangajaran 2, nyaeta pangalaman anu matak nineung. Hartosna nyaeta pengalaman yang berharga. Satu acan mulai pangajaran, hayu urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sarerea tangtu boga pangalaman anu kungsi karadapan. Eta pangalaman teh hese pohona sabab matak nineung. Eta mah naha pangalaman anu matak bunga, lucu, sedih, atawa naon bae. Hartosna, setiap manusia pasti mempunyai pengalaman yang berharga. Karena itu pengalamannya susah dilupakan. Pengalaman itu bisa pengalaman yang bahagia, lucu, sedih, atau yang lainnya. Nah, ayeuna urang baca pangalaman Ratna piknik ka Kawah Putih. Bacaan aya di halaman 14, 15, sareng 16. Anak soleh-solehah tiasa bacanya diregepkeun. Halaman 15 sareng halaman 16. Saatos rengse maca kangge tugasna, buka halaman 18 nyaeta latihan ngalengkepkeun kalimah. Anak soleh-solehah tiasa latihan ngalengkepkeun kalimah tina carita pangalaman Ratna isian ti nomor 1 dugi ka nomor 10. Saatos rengse jawaban dipotokeun dikintun ka ibu. Diantosnya panginten sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Pendak deui di sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.